Ayo urang gogodakan. Heureuy Bandung siap nyarengan. Bener, ya bener. Carita asli ti Priangan, hiburan eak-eakan, tong hilap di lalajoan. Yuk di lalajoan. Tadi teh bahasa Inggris beresnya. Oh, jangan ditanya. Udah di urang mah singkatan karena itu nyala model singkatan teh lamun sekolah, SD, SMP. Kita juga eta nama gitu. Jadi lamun A mah A we singkatan teh nya. Nah, keheula ngomong gitu si ieu tanu jagoan mah. Cik, mana yang Lamun B nyari B hungkul. B bahasa Sunda urang mah. Oh, so. Lamun C lamun E Ngomongna. Nah, make era segala. Kudu era. Ieu mah pengalamannya di pasir kamari. Urang teh suara naon teh kolecer atawa naon teh piringit ditiupan gitu teh. Eta apa teh? Ai sing horeng teh nini keur kieu sakieu teh. Nah, jauh-jauh ti nu piring cara ieu. Akan tiup angin. Tiup angin. Eta bener. Eta mung kabayang. Bisa sadar gitu nya. Eta mah Lain teh panggebah piit gitu. Eta sudah teh dilikan. Dan kalau mah di kebun gitu mah panggebah piit. Eta Ieu tah anu bisa tapi dia mah geus kabayang. Bayang kumaha? Matak sora tarik gitu. Ngumpulna beda. Kumaha ari parawan mah kan kieu. Ini mah tah goblok. ini mah kabeh eta teh lanceuk jadi guys, wah keseimbangan semua aya eta mah Jadi geus kieu. kribita pure keleper Cikan ari bibirna kumaha lamun misalkan kan dia cara ngumpulna geus di nah lamun di kieu teh beda bentukna lamun begitu diasupkeun kita begitu dikeluarkan iya benar saking pulepetna tapi ini di urang mah siga orang India Oh kumaha tah? penasaran aslinya jadi cara langker pakai tuh banyak ini cangker jadi si kulitnya tuh dibedel dibedel dikaluhurkeun dikadegeun tapi siga orang India ada bujal lapina ka dieu bujal lapina ka dieu oh di saking bedel teh dibedel tarik teuing bujal ka dieu orang India sama pengalaman ini itu urang saking ku kenor kenor pisan kenor betot bener bujal kan dia jadi sih orang ini ya jadi salangker Tapi ulah salah. Ini di Garut mah beak aya naon ini. Nah eta Di jalan jaket. tiket kulit nah kulit mah kudu nu kolot nya Halus teh tuh. kulit mah halus jadi mah batak bau Ya. nah dia aduh kakarang ada anu ari nepikeun kasada kitu Di pasir katieup ku angin tuh. Ada sugan teh keur kebahan piin kan jadi teh keur ngumpul ini lain si awaya tukang nong cara mah gitu biasa. ayo beda orang gayanya ngumpul beda ini ya tingali tungtung anu berngomong Masalah ngomong-ngomongin tipnya. Orang pernah kejadian baheula nya di lembur tah. cik kumaha Kan deket pos ieu mah teh, lain anyar kawin. terus kumaha Mau poek di pos teh dipoekan. Jadi nu ngintip teh urang teh make tanda ku rokok ieu tah. kurang dikumahkeun Teu rokok hurung ya pokona mah. hati gaya ruhak Nah, si rokok teh ditinggali ku nu anu di pos. Kan di pos aya kokol. Nah, giliran lep hanap tuh. Trong di sana kokol. Giliran kenceng. Yo sok kulung. kompak sadana Nah, aku ngempret gitu. Dikepros aya seng di handap teh. Terus jauh teh dibuhurak atuh kun buka ini. Langsung cabut. Terjadi. Aing parah. Loba pengalaman-pengalaman anu pika ieun zaman baheula teh. Daya meureunnan. si ieu ge leuwih
Iya, pengalaman jero sih ieu. Jero. Oh, kumaha da kudu pugu So, jodohnya. caritakeun aslina jero. Tapi bener aya hiji dongeng. Babaturan di dieu. Main teh digawe teh keur pasea majikanana. Keur pasea aya meureunnan kana hampir 1 tahun teh balik. Lila anak Di sana tuh. Kabayang teh pasea berjaman eueuh HP. Wah, namanya ini teh ping kosong. Terus nyoba ka Bandung gawe di Bandung. Si lalakina teh. Lalakina. Ngakeun pamajikan. Di mangsa meunang tahun kurang banyak balik. Udah ujuk ingat seneng pulang teh naon itu ngimpi wajah pada tangan pamajikan arek balik nafsu tah dulu wah tuh dua rating anu dibawa ge segala ayam meureun tinggalin banyak langsung usuk teh anu saking sono pamajikan balik kali balik nyampak kali itu pas penting datang ka lemur Yang mau nungkup merenya tadi teh. meureun enak deui tanya ada meureunan geus gawe teh ya kan ari balum kulit Sono. sore beres naoge kulit mah Ya Allah, setahun atuh kebayang si gak odong. aduh dak ka ditu balik hinggang kumaha sono datang ka ditu teh jam 5:30 Penting. lemurna jauh terus gitu lah alhamdulillah rek jameureun sono teh tarek pamajikan teh nyadiakeun cai mah sono gini ngomong mainan Langsung digusur. digusur pas ninggang harira Lah, ya. harira boy dekat tinggal huntu-huntu aja kabayang teh dekat tinggal wah sudah saking nafsu wah jadinya teh gelut Pasti salah sangka terus hari emak pun naon ditiakeun dia teh cenah jadi beda rasana bapak meureunan bapak oge cenah jadi beda gede gitu bukan bapak sama di Bandung cenah kumaha gitu ya jadi kumaha hari justru emak dahar jamu naon gitu mana mah ngejajamu murah rapat gitu sari rapat. Patukur geus habok tapot geus ngajadikeun teh Batman itu nya eta mah tuh nya pas ngagabrai teh sing kalian salah sangka disangka pamajikanna nu lalakina gede nu ieu sakana rapat arau ambil bawa kawaran Ai suka teh naonnya. halal jadi sesun. eta mah saking nikmat eta Sing horeng gede teh ku samping. eta jadi sangka-sangka itu nyangka keras dia nyangka gede Bener kali meureunna nangis Sarila ditinggal jadi perubahan perubahan curug kapan untungnya kita tinggali wah saking nafsu teh ngeuna pasangka-sangka terus we hareup-hareup gitu Rok ke bawah. hampir setengahna ka bawah ka gulung Aing. Aduh, setengahna. Lain tapi ngomong-ngomong anu jauh-jauh gitu teh paknya karena balik ke Belanda ya. Iya teh. Oh, si eta Karena balik ke Belanda ya teh. berarti bisa lihai bahasa Belanda. Tah. Iya mah. Jangan ditanya. Tuh. Coba usah rek nanya tah. Jangan ditanya berarti bisa Bisa. Kalau ditanya. Tuh, kalau ditanya bahasa Belanda mah tah. Cing, kurang tanya. Kan hari di dia mah sampel Ya. loba. Nah, di ditu kan aya meureun di Belanda sampel. Iya, sampai mah. oh iya Bahasa Belanda na sampel. Desam. Oh, sekarang bahasa Belanda disam aja. Desam. Oh, sampel teh desam. Disam aja. Sampel dipesek. Depes. Anjing kena Eta Bener. pinter bahasa Belanda. bahasa Belanda ada pas depes gitu kan. Disam depes. Ulah ulah ka depes atuh, decap dulu, decap. Naon tah dicap tah. Decap teh dicabut heula. Oh, Sampun dicabut. Dicap. Dipesek. oh. Aing mah Terus dikumakeun. di Jen Somro. Dijen Somro. Ya di Belanda mah udah bisa Jen Somro teh waktu di urang. Urang itu tambahan lah. Mohon sok. Thank you. Ketengkeun you. Lihat mata. Urang tambahan. Daripada lebar tuh di oh bener jadi comro mah tapi datang thank you ketengkeun you. Mantap. Ngomong
ngomong iya geus kabeh boga pengalaman si ieu can boga pengalaman. Iya. Sing hiji deui urang mah. Pengalaman naon ceuk urang kudu ditanya. Banyak konenan aing masalah kehidupan mah nya da urang teh Bener. pasti. Da mah mungkin ujug-ujug hirup kieu. Mun eueuh pengalaman. Bener. Aya nu ngeunah, aya nu pahit pengalaman. Naon teh rekeun. Kehidupan. Lah heula teh saapal di dieu mah. Pagawean teh nyalung sih teh. Iya teh. Nyalung. Nyalung. Nyalung emang bener. Nyalung. Lain. Pinter. Lain tapi lain nyalung kieu. Lain. WC kieu teh. Atuh lain nyalung eta mah atuh. Naon Cet? Hah? Naon? Eta mah beakeun sabun. Bobogohan jeung di Anita. Asuh aja senang melipan jari. Atuh. Kita berbeda kamar mandi atuh lain nyalung. Aya nu leuwih komplit deui nya. Bagus. Nah, iya bagus pakar segala pakar mah. Soalnya Ieu pakarna. pakarna. Pak itu pakarna. Aya rerencangan. Tah. Pakarna Pak Agus. Bagus. Rencana dia ngomong pakarna. Iya pakarna. Aya Kumaha rerencangan. nu bener? Nu bener Pak Aya Agus rencana. pakarna. Nya. Gaduh istri. Oh. Agus cenah kumaha ya istri siga gebog cenah gitu. Wah. Cicing wae Siga bener mah. gebog. Usian teh yeuh kudaha mah tuh. Cicing. Gampang sendiri teh. Gampang. Bawa karet hilang. Ditalikeun. Hiji, dua, tilu, di ujungna dikeureuh. Diduruk ku korek api ieu na. Ujung-ujungna tilunya. Asupkeun ka dieu. Kade ulah tarik teuing, Ceng. Oh, kitu. Wah, rek di ieu Cakan. Akhirnya manehna ieu wah bener, kalau jadi jajaran teh jiga kuda. Jiga kuda lumping gitu. Tapi aya deui dulu cuy. Ngan sekali deui mah. Jadi manehna kencang teuing ieu teh. Talinya ge ulah kencang teuing. Jadi rada logoran. Sekali mah cenah Pak, abi kencang teuing. Jadi darah teh teu kaluar. Ka rumah sakit ka Santo Yusuf. Waduh, salah atuh di dinya mah di bejaan. Logor. Salah gini macetkeun. Tah, Bukan mah eta. kanu kenceng-kenceng tersebnya. Model pamajikan ge abi mah. Jadi lamun eksare rek ngawajiban teh. Dibalulah tongongna teh ke bawang bodas. Jadi kan sok batuknya. Pas batuk teh lap keluar tereregean. Bisa ngaparia. Nah, Aduh. Ayo ngomong-ngomong iya geus burit ieu teh. Geus burit balik-baliknya. tareh magrib. Geus ayeuna baralik Ya. heug salat atuh. Sakitun, kopi katur. Aduh. Isim goreng, Isim barang goreng. kecakan mun sakitu nya. Di Bandung. Wilujeng Patepang deui di episode selanjutnya. Yuk hayu urang gogojakan. Heureuy Bandung siap nyarengan. Bener, ya bener. Carita asli ti Priangan, hiburan eak-eakan, tong hilap di lalajoan. Yuk di lalajoan, yuk babarengan, yuk di lalajoan. Teu niat nyinggung sasaha, omat ulah parasean. Ulah nyinggung sasaha. Kade heureuy Bandung aya si madu geulis pisan teh. Aya sede. Aya uah kade heula. Nomor hiji mah Korea. Tong hilap. Subscribe, Di subscribe, di like. di komen atuh. Teh hilap lonceng Lonceng nanya. na teh. Hayu lah urang lalaja yuk. Ayo.